ayeuna urang samodel ngalaksanakeun thalabul ilmi. Paling lami urang ngaos teh sajam. Sedangkan ari sapoe ku Allah dibikeun teh 24 jam. Berarti nu dianggo ngaos ngan sakadar sajam. Ida asabahu syai'un qalilun. Berarti didinya urang migawe perkara nu saeutik dina urusan agama. Migawe urang ngaji ngan sakadar sajam bari padahal ku Allah dibikeun waktu teh ka urang 24 jam. Iktanama dzalika sakitu ge pageus untung. Menang kauntungan urang. Menang ribuhun bati anu pohara. Naon sababna ku urang disempetkeun sok sanajan ayeuna urang waktu sajam ku urang digunakeun ieu waktu nu sajam teh keur pikeun milari ilmu, milari ridona Gusti